eta teh ku anu sahanya. Euy, lumayan dibawa ka imah ku urang es. Kade sia Neng eta lain sateko-tekona kumaha lamun aya jurigan? Heueuh sia teh komo manggi di kebon mah kumaha pek jero na jurigan. Anggeus lain nama ieu urang ka saung teh. Heueuh nya maning dipikiran teh ka we ge. Bro ya. Yuk. Capek aing mah. Ari sia neneng di dalan. We hayo nya jiga nu karek ngaleh teh wae sia mah ih. Heueuh nya. Neng hati-hati kumaha sia ieu lamun aya jurigan. Iprit kawarna. Dikawin. Alus eta alus tekona tingali atuh. Lain sia barudak keur kieu teh nya murudul eta duitnya. Di langit sakarung arek meuli imah gedong aing mah. Urang mah lain, arek ka pantai, ningali sunset. Lain teko teh dipikir-pikir asa alus-alus teuing. Kurang bersihan ah. Sia, aduh sia teh tinggal hijina keluar. Kumaha tuh es, ya kumaha ngalagel kurang. Sia beneran sia. Ku beli satu permintaan. Sia, minta sesuatu. Marane hayang naon? Bener kebenaran Abjin. Urang teh yang bongkar yang boga imah. Urang mah hayang ka pantai ningali sunset. Keinginanmu akan terkabulkan. Simsalabim. Ya kemana sih Geningan aing teh jadi beungar teh euy, boga imah gedong teh jadi aing nama beneran. Simsalabim. Aduh, sia kamarana barudak. aing jadi di pantai sabari ningali sunset. Selebe. Hehe. Hah, kamarana barudak. Om Jin, barudak kamarana. Keinginannya telah terkabul. Sekarang giliran kamu. Aing Om Jin, Allah barudak ngaresal. Bisa teu mun dibaralikeun deui. Keinginanmu terkabul. Simsalabim. Keinginan kalian telah terkabul. Om Jin pamit dulu. Om Jin ka mana deui? Gara-gara sia aing geus sagena-gena beungar tuh. Boga imah gedong nu dihayang-hayang. Moe ge geus di pantai. Kita balik deui di Anjir.